Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui para wargi sareng pribados Kang Nacep dina channel Nacep Tilu Jes. Kumaha para wargi dararama atuh mugi nya sadayana sing aya dina kasehatan lahir sareng kasehatan batin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bilih ayeuna teh aya wargi urang anu nuju teu dama atuh urang sami-sami ngadungakeun mugi sing enggal deui didamangkeun sacara bihara-bihara. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina danget ieu pribados teh sejak mangdongengkeun deui nya. Urang medarkeun deui atanapi neraskeun deui hancagarapan dongeng Sunda anu kungsi katunda anu jejera cariosna teh nyaeta si Onyil karya seratana pangarsana Dadan Permana. Sateu acan ku pribados diteraskeun tu sakumaha biasa pribados teh tekenat-kenat nanyuhunkeun bantosanana para wargi sadaya nyaeta pikeun ngasubscribe, like, komen, sareng share. Atuh supados teu nyangkolong kana waktos mangaitna kana wanci. Ieu dongeng Sunda nu judulna si Onyil episode 8 urang enggal bae di kawitan. Wilujeng ngadangukeun. Nah bakakak ilaha ide ilaha kuring ngadahar bakakak ceuk Bang Adul manehanana teh weleh nanya alatan ku teu rumasa manehanana teh teu rumasa pikeun ngahuru biru ka eta makhluk pokona mah dek kitu dek ieu eta daging aing geus aya dina beuteung maneh heuy. Ayeuna beuteung maneh gung aing bakal diheulakeun dek di kokoy. Corela sakadang buta teh ngagabrug Mang Adul ngan untung saeutikna Mamang Adul teh teu polos teuing poh tina ilmu lahir jeung tina ilmu batin. Sasatna mah balas digemleng ku Eyang Nurjati. Keplos sakadang buta teh harita ngagabrug angin belenyeng atuh geus kitu mah Mang Adul teh lumpat mangprung teu nolih deui kananana. Harita tempat nu mimitina katingalina teh lir karaton agreng tuh dumadakan jadi leuweung geledegan caneom jeung geeuman. Mang Adul lumpat apluk-aplukan mapai alas mengpeng di tengahing leuweung bari dituturkeun ku sakadang buta nu beuki dieu teh tetela jarakna teh beuki deukeut bae. Kulila harita ku Mang Adul teh katingali di hareupeun jalan aya nyai-nyayan caang. Manehanana atuh satekah polah lumpat hayang nepi ka eta patempatan. Lumpat ke mana ge maneh mau bakal beunang sia dihangkang ku ngaing Mang Nuya. Ceuk sakadang buta eta sakadang buta teh ngudag tukangeun Mang Adul atuh nu kiwari mah jarakna teh beuki deukeut bae ngadenge kitu
Mang Adul atuh beuki mengpeng bae lumpatna muru ka sumberana eta cahaya. Mana breh teh tetela berasna Mang Adul teh nepi ka hiji tempat anu keur manehanana mah teu bireuk deui. Randeg Mang Adul teh ngarandeg bari semu kaget. Tetela manehanana teh beras kaleuweung nu tadi manehanana ngalasuluh jeung si Onye. Can anggeus dina kakagetna. Harita buta teh sing horeng geus aya di hareupeunana. Bonang sia ayeuna mah. Gura sambat karamat geura sebut garuhun nganeh Mang Nungza. Ayeuna wagdena mangne jadi ngeusi bujut kula. Langdarana cuman takap maneh kumaha ninggalkeun bangkak nu dek di dahar gungai. Ayeuna ngaing dek ngahakan eta bangkak duge sayana beuteung aneh manusia. Ceuk buta nu ayeuna mah sorana teh atuh beuki jentre nemongkeun ka amakna eta ka Mang Adul. Urang tunda ieu carita Mang Adul nu keur adu singareupan jeung buta. Jeung buta dina impian Mang Adul keur sirising hareupan. Keke urang sampeur deui ku carita nu bakal nyamper kana eta kajadian. Ayeuna urang caturkeun di imah Eyang Nurejati. Dina wanci peuting angin dumadakan pating sareok nebakan tatangkalan. Sorana mana ngaguru matak pikakeungeun keur sakur makhluk nu nyaksian dina eta wanci harita. Eyang Nurejati hiji kolot nu waspada tur wijaksana. Manehanana surti eta kaayaan teh meh lain kajadian nu biasa. Manehna tuh konea udang kaudangkeun alatan ku angin cing sareok. Tuluy manehanana teh cengkat dek 11. Geus kitu mah bus deui atuh manehanana teh kagoah tempat manehanana numpi minangka ngalaksanakeun tahajud jeung zikir ka Gusti Murbeng alam. Dina sajaroning meredihna manehanana kalayan husuna keur nada pitulung kanu agung nyaranekeun diri ka Gusti Hyang Widi. Gusti Dat nu maha perkasa tur Dat nu maha kawasa. Dizim abdi mung kasalira ngabakti. Kalayan mung kasalira abdi nya meredih Gusti. Dat tunggal nu Rahman jeung Rahim. Mugi asalira karasa ngahapunten ka dizim abdi Gusti. Kalayan mugi asalira karasa Gusti maparin ampunan ka dizim abdi. Gusti nu murbeng alam, Gusti nu maha nulungan abdi. Saestuna mungguh kasalira dizim abdi nada panang tayungan. Nyanggakeun Gusti sadaya daya. Daya kagungan salira upaya atuh ijinna salira. Mugia salira maparin rahmat pitulung kalayan ridho salira ka dizim abdi. Sanyana salira nu maha ngaijabah pamaredih sakur hambana nu maredih ka salira. Abdi nada Gusti kasalamatan kanggo dizim abdi.
Abdi nada Gusti kasalamatan kanggo jang adul. Abdi nada Gusti kasalamatan kanggo pun incu si Onyil. Munggo jalira nu kawasa kanggo maparin pitulung Gusti. Yang Nurjati husu menekung kanu agung meredih galayan pinuh kasumerahan ka Gusti nu kagungan. Cag atuh urang tunda ayeuna lampah Eyang Nurjati. Ayeuna urang ngacaturkeun si Onyil harita manehanana dipangkengna kasampak teh atuh keur ngarengkoal sare bari diharudum ku saru. Tetela si Onyil teh sare namani tibrana keur sok padahal lamun ku ilaharana mah piraku teu hudang atuh atawa lilir-lilir wae mah alatan gelebugna angin. Tapi tetela manehanana mah kalah katibrana keranan singhor atuh geuning si Onyil tibra teh manehanana keur nyorang ngimpi. Harita dina impianana teh si Onyil keur aya di hareupeun tangkal caringin gede nu tadi beurangna kungsi kaanjangan ku manehna. Si Onyil teh sok sanajan budak cenah jeung badegong ge ari kareuwasna mah manehanana teh ngarasakeun sok komo atuh barang manehanana mileungeuh aya wujud jangkung badak, kulit hideung, buluna atuh saawak-awak mana sagede-gede nyere, sihung mana rangeteng sagede-gede pigulang kolot, mata beureum bolotot, liruh kurung dek murah. Wenang aya maneh ayeuna mamaneng nuja. Cuk sakadang buta cumarita ka si Onyil bari letah ngelel kutap keta. Makhluk naon maneh teh sia? Hideung buluan jigah beurit sawah ningan. Ngan petah sihungan euy maneh mah jiga bagong. Amun maneh diadukeun jeung anjing si Mangling atawa jeung si Kitiu anu warahmat jigahna mah atuh rame euy. Ceuk si Onyil atuh kaya eta si Onyil teh nyangka nama eta makhluk teh sakadang bago. Ku kituna maklum budak pedah nempok sihungna rangete. Sumanda ka nganeh yang anak manganung geja kumawa ni jajari daan gitu kanggai. Tetela lamun gitu manganeh bakal digayem ku aing sia manungsa. Naon dedengan teh dek ngagayem uing? Ceuk si Onyil. Harita si Onyil nanya bari ngalonye. Bogo we da uing teh kuluh besuk sama kejeng dek digayem. Makhlukna naon maneh teh euy? Sakakara si uing mah panggih jeung makhluk nu goreng patut jiga maneh euy. Wah inget teh nu ngageugeuh ieu patembodan manungsa dek nyonggot hak ngaing ayeuna teh. Ngaing boga bangka kakayam pamere manusia nu sok pepenta milik jeung kajaktean ka ngaing. Tapi mana eta bangga gedek dingakan ku ngaing. Tetela atuh bangga kakte geus dipiheulaan dingakan ku maneh. Sok malah ngahangkan ngaing geus ngawut-ngawutan kabeh ge. Balas di ngacak-ngacak ku maneh sia budak manusia.
sabab eta bakakak jeung kahangkangan ngaing teh sagala rupana ayeuna geus ngaya dina beteungane atuh ayeuna ku ngaing waneh bakal dihakan. Cek sakadang buta nyarita tuluy ngagak-gak suri derong bilik ngaing ge ku nganeh di bawah ngijinya ayeuna geus ngahangkan bangkangkak nuna beteungi laing ngaing teu ayeuna dek langsung mawa eta terong ngabilik euy. Maneh teh geuningan jurig tangkal euy. Ari perkara bakakak jeung sejena mah bener pisan euy. Oh, geus didahar ku uing. Atuh dabongana euy. Pelagug sia mah. Dahareun kalah ka diantep. Jadi we dihakan ku uing. Lamun perkara terong bilik mah euy. Uing teh teu masa euy. Asa eueuh terongan euy, aya oge anggur. Kakak jeung sagala rupa nah eta mah euy. Ceuk si Onyel netelakeun yen manehanana teh teu masa geus mawa terong bilik sakumaha dituding ku eta buta. Sok padaha ari terong bilik nu dimaksud ku eta sakadang buta teh nyaeta nog hayam kampung nu tetela ku si Onyel isuk beurang teh dek dipake ubar pikeun si jago. Pokona mah dek rumah sia atawa ngenteu rumah sia ge kukula nganeh bakal dihakan. Alah sia wani sangeunana maneh ari hayang hakan uing mah ya tah harita si Onyel nukangan sakadang buta awakna atuh ngadedak tengge barang sakadang buta nyampeurkeun ngadukutan duut kadenge atuh sora hitut menika bentesna turut duut mulak jeung sagala rupana tuh eta hitut si Onyel teh beretak geus kitu mah tuh si Onyel teh ngaberetak lumpat di eta patempatan. Atuh sakadang buta nu dihitutan teh beuki muncak bae ka ambakna ka si Onyel manehanana bari katingali budak gideung irung nu pegekna teh harita dipangke bari tuluy eta sakadang buta teh blesat bae ngudaga si Onyel. Tungguan sia bungdak mangnung sia dikokos ku ngaing sia. Si Onyel nukeun lumpat apruk-aprukan teh tetela beuki tarik bae lumpatna sok komo ana ngadengi sora gegerowan nu beuki dieu beuki deukeut mah si Onyel teh beuki kakejotan hayang gerak-gerak kaluar tina eta patempatan. Mana kelumpat teu puguh jug-jugeun teh tetela si Onyel teh atuh nempo tempat nu caang cahayaan. Geus kitu mah si Onyel teh muguhkeun tujuanna pikeun ngajugjug ka eta patempatan. Sok sanajan ari suku nama beuki berat bae pikeun dilengkahkeun tur sora eta sakadang buta teh kadengi beuki deukeut tetela eta tapi si Onyel teh geuning mampu nepi ka eta patempatan nu caang teh bray. Si Onyel nepi ka eta tempat nu tadi ti kajauhan katingali caang mana bre tetela eta tempat ngalasuluh tadi beurang jeung Mang Adul manehanana mah inget kana eta patempatan sabab tadi beurang teh manehanana minta udud heula ka Mang Adul sok bari jeung ari ududna mah teu tamat dikenyot teu kaburu dikepeskeun manehanana teh kabesekan batu.
can eureun tina kakagetna. Harita tuh jirim buta teh geus kasampak deui aya hareupeun si Onyel. Jelegede sakadang buta teh kiwari aya hareupeun si Onyel. Bungenang wong nemang nungsa jalud ka ngaing tinganggan ku ngaing bakal dikokos yang ulu maneh mang nungsa. Elah salian teh goreng patut teh euy baragud ningan boyot lumpat maneh teh euy. Sia goreng patut. Naon maneh teh hayang kene euy dibere hitut ku uing. Ngeunanya atuh itu tuing teh. Ceuk si Onyel, sok sanajan manehanana teh sadar yen eta kaayaan teh keur aya dina kaayaan nu bahaya. Tapi pikeun manehanana mah anger bae ngomongna teh rajin sangeunahna jeung dicampuran bae ku ngalonyeng. Atuh da lamun teu ngalonyeng mah pikeun si Onyel meureun asa ngadadak hanaang. Beuki dilonyengna ku si Onyel. Atuh sakadang buta teh jadi beuki bae kaambakna teh hudang. Jorelat. Sakadang buta ngajorelat ngagabrug ka si Onyel. Jorelat. Barang eta sakadang buta dek ngagabrug ka si Onyel. Harita atuh aya jirim cahaya bodas serab kana panon nyamrana kana awak sakadang buta. Kulila beledak gedebut. Awak sakadang buta teh ngagedebut labuh ngababengkang. Oleh nyai cahaya teh harita muih di luhureun sakadang buta. Atuh depong harita dumadakan meh kajadian nu mata kaget. Eta sakadang buta nu sasatna hayang ngahakan si Onyel teh bet dedepongan sumujud nyuuh bari menta ampun. Ampun kula. Ampun kula minta ngampunun. Kula sejata lu. Kula neda ampun. Moal gumawan iza kali-kali deui bikeun ngaganggu gulan. Ceuk sakadang buta harita menta ampun. Sorana atuh meh-mehan kadenge namah jigah nu keur ceuri. Ngan piraku aya sakadang buta bisa ceuri nya. Ampun kulan. Kula neda ampun. Ceuk sakadang buta manehanana dedepongan bari teu kendatna menta diampunat. Empok kajadian kitu atuh cakaka si Onyel teh nyakakak tarik seurina. Tah sia nya dibakok ku uing mah atuh da lain bandrak-bandrakeun euy. Ceuk si Onyel bari manehanana teh nyampeurkeun ngadeuketan ka buta. Buta nu keur nyuuh menta ampun kana cahaya nu keur ngubek muih dina luhureunana. Kumaha maneh sia oge hideung goreng patut sia hayang deui dibakokan ku uing puas sia nya bakok uing teh atuh. Ceuk si Onyel harita si Onyel mah panyangkana teh yen eta teh hitutna manehna. Barang kitu tetela atuh geuning waktosna see nya geuning waktosna see para wargi caga tuh urang tunda heula dugi ka dieu. Yeuh carita si Onyel episode 8. Insyaallah sanes waktos urang lajengkeun deui nya ka episode salajeng. Sakitu bae atuh nu kahatur hatur nuhun pisan ka wargi-wargi anu parantos ngadangukeun dugikeun ka rengsena. Hatur nuhun oge ka wargi-wargi tina kasayanana parantos nga-subscribe, nga-like, nga-komen sareng share. Sate acan pribados amit munur.
pribados teh bade nada dihapunten ka wargi-wargi bilih aya langkung saur bahe carek ti caletot letah sareng sagala rupina. Sok araringgi sibilih aya kalepatan anu nyayang dina rasa atuh utami pribados teh kalayan ku kasieun nya kasieun aya kalepatan ka wargi-wargi ni mana bae pribados neda dihapunten lahir sinareng batina. Sagedengeun teh eta pribados ge nada dihapunten atanapi neda dimaklu tina katitiasaan sareng kakirangan pribados dina mangdongengkeun sakitu bae anu tiasa kasangakeun dina danget ieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.